Semua orang Sunda anjing. Viking anjing Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang anjing hanya Viking. Ya kan? Si Bagong ngaledek suku Sunda si anjing. Bagong sia di mana jeung aing urang separing sia diadu da aing bari aki-aki masieun. Ta aing urang Cianjur ta. Nu disebut kakek gawe teh sieun ku tangkurak sia mah aing mah. 5 pantaran sia mah ku aing mah. Mah kudu taeun sa tangkurak sia ngahina orang Sunda babengok sia. Suku Sunda dihina ku babengok sia. Harugikeun naon sia orang Sunda goblok. Da aing teh sieun ku tangkurak sia. Kajan bari sia orang kaya ge aing miskin teh sieun soal diadu mah ngabejatkeun tangkurak sia mah aing ge berak goblok sia. Cing mikir sia ulah kitu. Ulah bongkena sia kaya aing bari miskin oge aing wani ngalayan tangkurak sia mah aing moasieun babengok sia. Sok anu ngagabung ka grup kakek gawe sok ieu tah. Ngaledek si babengok ieu ye. Ngaledek suku Sunda pokona mah ngaledek suku Sunda ieu tah. Teu cereg teuing da aing moal diantepkeun jelema kieu mah teu ka bah mana ge ku aing diteangan sia. Can ti ka beunang mah. Rasakeun lamun pangi sama teh bejat tangkurak sia ku aing goblok sia. Teu sieun aing mah teu sia. Ieu teh akunana ieu teh YouTuber eta teh. Ya teh YouTuber. Oh, YouTuber kitu mah kehead sia kos teu gablek wawasan sia teh disakolakeun tok inung bapak tangkurak sia. Teu cereg teuing sia. Da soal diadu mah aing teh sieun pantar sia mah 5 siki aing mah. Nya ge aing aki-aki tah. Aing tong disebutkeun uang Cianjur goblok sia. Teu baleg.